Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kita komodo. Asep Kadek. Bersama saya Saya Bahar Mahmud. saya Kita codet. sekarang kita mau bikin Challenge tebak-tebakan lucu yang versi Sunda. versi Sunda yang bikin Anjing panas. membuat Ana bikin kocak. Iya kamarana ya. Jadi tata cara mainnya tata rucingan ABCD-an di A nepikeun ka Z cuman ngawa pengambilan katana tinu hewan rek tinu naon bebas mah atuh bari teuing ke moal anu bisa ditakol atuh mending hewan heula dinu A naon ya hewan dinu A naon Hewan di A ayam anjing goblok naon deui sok ate ayam naon tadi nyebut naon da loba dinu ate Anjing ajag mah belum kita sia ajag teh naonnya anjing aduh ting naon anak ya sia buka dua tina huruf B makanan dinu B huruf naon wae bala burger naon sia B baso eta mah mie baso tidak bisa ya si anjing Satu. nalicik hitungan 5 detik Hep 2 3 3 4 3 opat 5 siap katilu dina huruf C minuman naon C cincau mah lain minuman sih sarua Cincau. kata mah cincau mah geus ukur ieu cincau Tina C kalau Tina C teh naonnya berarti ieu cincau cincau sing ngarokok loba naonnya cappuccino cincau kamu ker di kafe mbak mau pesen apa mau mungkin anjing mesen randa hiji aja paling cappuccino cincau paling naon Hep paling cincau naonnya minuman da urang mah biasa kamu cincau tadi kafe teh tapi dah ya dengikeun kopi nama mawa ti warung jadi kocok di kafe hiji 2 3 teuing C teh 4 naon 5 naon ada teh tinu D buah-buahan duku durian tinu D durian duku hitung ye gitu kak kemari siap kemari teh da mana itu kan wakran hiji hitung ye 2 3 terus 4 5 teu karasa saeutik karasa di non naon hewan tong hewan geus sang bango ini herem naon atuh naon dina naon tuangan deh weh dino tuangan makanan tuangan es krim udah oke enak sekali bau di pikiran ting botak es hiji kalapa muda temen minuman makanan berarti es krim keren makanan mana makanan es makanan krim kene mana orang gua Sep hitung Sep J 2 namanya halo ayo mah ese 4 taluk taluk siap aing balas dendam mah dina